Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la matluba illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahalazim 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 wa atubu ilaih. Bismillahi tawakkalna 'alallah. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin nabil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa ahli baitil kiram syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila rawai mu'allifil kutubil ladzina ta'lamna wa 'allamna mu'allafatihim khususan. Wa ila rawai masyaikhina wa masyaikhina khususan. Nas'aluka Allahumma an ta'afana bi'ulumihim naf'a mubarakan lana walidinika walinnasi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ru'i jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha khususan ila ru'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa khwalina wa khalatina min jihatina wa min jihati zawjina khususan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa liwalidayya amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Ilhamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hijab baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyikal karim alaihi afdalus salati wa taslim fil afiyati wal afwi wal lutfi was salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi. Ighfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin. Nomor 52-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Babun ari teh hiji bab minal kabairi eta tetep tina sapalih dosa gede, eta tetep tina sapalih pirang-pirang dosa gede. Allah yastatiro ari yen teu gawe tutup-tutup jalma min baulihi tina kiihna jalma. An Ibni Abbasin dina Sahih Bukhari juz hiji halaman 5 hiji percetakan biasa Darul Kitab Al-Islami. An Ibni Abbasin katampiti Ibnu Abbas radhiya muga mikarido saha Allah anhuma ti Ibnu sareng ti Abbas. Ibnu nate Abdullah bin Abbas. Annahu saesuna Ibnu Abbas qala eta ngadau Ibnu Abbas kana lapad marra ngalangkung ngaliwat sahaan nabi sallallahu alaihi wasallam bihaitin ka hiji kebon min hitanil madinati nyatana ti pirang-pirang kebon di Madinah. Ari hait teh aya putnutnya nomor 2 aya bustanin tegesna kebon minan nakhli nyatana tina korma
alaihi anu eta tetep dina bustan jidarun ari tembok gitu. Jadi kebon korma anu dipager gitu maksudnya. Au makata atawa min hitonil Madinah nyatana ti pirang-pirang kebon di Madinah au makata atawa di Mekah. Fasami'a tuluy ngadangu Nabi sauta insanaini kana suara dua manusia yu'adzabani nuker disiksa itu insanain fi kuburihima dina pirang-pirang kuburanana itu insanain. Faqala maka ngadau sahan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lapad yu'adzabani keur disiksa itu insanain wa ma yu'adzabani jeung teu disiksa itu insanain fi kabirin dina kusabab dosa gede. Takdirkeun ae indahuma gitu. Ae indahuma tegasna mungguh itu insanain. Sumaqala tuluy ngucap Nabi kana lapad bala kan tenan. Takdirkeun innahu kabirun indallah. Innahu saesuna dzanbun kabirun eta nu gede indallah munggu Allah. Kana bukti saha ahaduhuma salah sahijina itu insanain layastatiru eta tara gawe tutup-tutup itu insanain min baulihi tina kiihna itu si ahad. Wa kana bukti sal akhoru nu sejena yamsi eta lempang akhor bin namimati kalawan ngadu-ngadu. Sumada'a tuluy menta Kangjeng Nabi bijari datin kana palapah korma. Fakasaro tuluy mepeskeun Nabi mepeskeun teh meulahkeun Nabi ha kana jaridah kisrota ini kalawan dua belah. Fawadoa tuluy nyimpen Nabi ala kuli kubrin dina luhureun saban-saban hiji kuburan min humati itu insanain kisrotan kalawan sapecahan atau sabelahan. Faqila maka dicarioskeun lahu ka Kangjeng Nabi naon ya Rasulullah he Rasulullah lima karena naon faal tak midamel anjeun hadza kana ieu wadu'a qala ngadau Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la'allahu buah-buah kalakuan mamanawianan kalakuan ayu khaffafa eta yen dientengkeun itu azab siksa anhumati insanain malam naon teh malam naon malam taibasa dina salagi can garing itu kisrotaini tina sapalih dosa besar adalah jama tegawe tutup-tutup nalika keur kahampangan. Sapalih ngamanaan layastatiru teh tegawe tutup-tutup teu nutupan orat. Sapalih deui ulama ngamanaan layastatiru didinya teh teu bersih. Ngan upami ningal dina Sahih Bukhari eta teh jadi di hiji halaman 5 hiji da eta teh nya. Babun minal kabair alla yastatiro min baulihi. Keur ngajelaskeun teu gawe tutup-tutup gitu. Sabab ka dituna aya ngajelaskeun dengkin, ngajelaskeun mandi gitu kan.
Jadi gambaran anak komo di pakampungan gitu kan. Kadang-kadang miceun teh di walungan gitu kan. Teu kuat gitu. Timah mula ge geus mukakeun sarung gitu kan. Bolekap gitu. Leheung mun mulus ieu loba goreng bawangan. Bolekap gitu kan. Ta eta teh matak jadi sababiyah siksa di kubur, dosa besar eta teh ceuk Allah mah, ceuk urang teu pira. Tah sapalih ngamanan layastatiru teh kitu. Sapalih deui ngamanan layastatiru teh layastanzihu, teu bersih. Gabungkeun we. Jadi ketika urang kahempangan kabeuratan orat tetap kudu ditutup. Nalika omehna sing bersih. Katampi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sore Ibnu Abbas maron Nabi sallallahu alaihi wasallam bihaitin. Hiji mangsa Rasul ngalangkung ka hiji kebon min hitonil Madinah, nyatana ti pirang-pirang kebon waya di Madinah, duka di Mekah harita teh au Makkah. Hait itu adalah kebon korma anu aya pageran gitu, di pager gitu. Itu hait. Asal pokok hait itu logatna naon, tembok atau dinding. Maksudnya mah kebon korma nu dibatas, nu dipager, nu ditembok. Fasami'a sauta insanain, Rasul ngadangu aya dua sora manusia yu'adzabani fi kuburihima nu keur disiksa. Namina ge mujizat gitu kan. Kadangu ku Rasul eta anu jaman di jero kuburna jejeritan. Bari kuburan lagi anyar cenah eta teh. Saur Rasul teh yu'adzabani ieu penghuni kuburan dua jelema teh keur disiksa ayeuna. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, sabenerna eta jalma disiksa di kuburan teh lain ku sabab dosa gede, ceuk maranehna. Dianggap kecil ceuk manehna, padahal Rasul sumakola bala kantenan we ageung mungguh Allah mah ulah nganggap teu pira, ceuk manehna teu pira, ceuk Allah mah pira dosana. Naon dosana? Kana ahaduma layastatiru min baulihi, nu hiji nu keur disiksa dina kuburan nu hiji tara gawe tutup-tutup nalika qadil hajat, keur miceun teh bolekap gitu kan, ka mana meuni ping-ping bobogaan ka mana meuni tingali layastatiru min baulihi. Aya putut nomor 5 aya la yaj'alu, tegasna teu ngajadikeun ahad bainahu antara ahad wa baina baulihi, jeung di antara cai ahad sutrotan kana tutup-tutup. Jadi gaya bebas beureun kiihna gitu kan. Itulah mun dina truk teh masuk ke truk bukakeun pantona, kiih teh langsung kana ban meureunan gitu. Oles-oles we. Ay la yatahaffazu minhu, teu ngariksa si ahad minhu tina baul. Jadi dua penafsiran eta teh. Hiji meureunan teu nutupan orat, dua keceretanana teu dijaga. Hiji tah dosana. Wa kanal akhor yamsi binamimah, nu hiji deui keur disiksa eta mah dosana keur di dunya teh yamsi binamimah, eta mah leumpang ngadu-ngadu, provokator eta. Naon ari namimah? Dina kitab Johar Tauhid, namimah itu adalah naklu kalamin nas ba'dihim ila ba'din ala wajhil ifsad bainahum. Naklu kalamin nas mindahkeun caritaan manusia ba'dihim ila ba'din, tegasna sawareh ka sawareh deui ala wajhil ifsad bainahum, netepan jalan ngaruksak di antara maranehna. Datang ka si A obrolkeun bocok si B teh kuring teh amek ka anjeun teh. Datang ka si B obrolkeun si A teh amekeun ka anjeun teh nepi ka garelut, tah provokator gitu. Mentak umumna mayoritas manusia disiksa di alam kubur pedah dua dosa. Hiji
teu bener teu bersih atau gagabah dina keur kahampangan, nu kadua sok ngadu-ngadu. Mayoritas jalma dikubur teh disiksa pedah eta dosana. Tumada'a bijaridatin tuluy Rasul teh ukeun palapah korma itu aya palapah korma cika diekeun cek Rasul. Fakasaroha kisrotaini tuluy ku Rasul teh dibelah dua belahan. Pawaddo'a ala kulli qabrin minhuma kisrotan, kuburan ieu dicecebkeun sabelah, kuburan ieu sapotong deui dicecebkeun. Ditaros faqila lahu Gusti Rasul lima fa'alta hadza kunaon salira make mitoskeun naon palapah korma dicecebkeun kuburan kan ieu nu ieu dicecebkeun deui kumaha Rasul la'allahu ayu khaffafa anhu malam tae basa mamanawianan we salagi hirup keneh baseuh di dinya salagi hirup keneh palapah korma mudah-mudahan eta siksa dientengkeun ti dua mayit tanu mawi lamun urang geus ngubur mayit sok nyecebkeun naon tangkal tatangkalan naon Kamboja naon we gitu tina hadis Rasul nama eta teh naon korma kan kulantaran di urang mah korma cecebkeun we naon eta tangkal cau atuh nya tangkal naon nya sok aya di kuburan ka tatangkalan henteu bidah henteu cecebkeun teu meunang ku urang dirabut salagi hirup mah kecuali pae. Bahkan dikiaskeun kadinya dina Fathul Muin juz 2 mah aya naon ngawurkeun naon tabur bunga geuningan kan. Teu meunang bungana ku urang dicokotan ari salagi can naon salagi can garing teu meunang ngarabut eta tangkal lamun tangkalna baseuh dalam kurung hirup. Teu meunang urang nyapukeun atau nyokotan eta kembang salagi kembangna baseuh can garing. Nah, sabab kaya urang ngahilangkeun hak mayit. Hak naon? Ku ayana dicecebkeun palapah tatangkalan. Kan aya hak mayit di dinya naon? Cek Rasulullah Allahu ayyu khaffafa. Nya mudah-mudahan we dientegeun siksa kuburna. Ayeuna kurang dicabut atuh, tambah gede deui siksa kuburna. Da maca tasbih eta teh kitu. Eta kekembangan kumaha kurang teu meunang dicokotan ari salagi can garing. Sabab ngahilangkeun hak mayit tina naon pan biasa namun aya tempat-tempat nu seungit malaikat ngumpul di dinya teu pati-pati malaikat ngumpul kecuali enta hampura ka Allah pikeun eta mayit maka teu meunang kurang disapukeun keun sagaringna ngan pedah nya ulah keterlaluan tuh ini bukan numpuk gitu kan naon teh kembang teh gitu kan atahanana artosna we gitu kan gitunya sok aya turut berduka cita gini wah eta kembangna sabaraha pan eta sapedo poe 3 poe ieu dina kuburanana numpuk deui kitu kan nya lamun urangna secara wajar we lah gitu secara wajar ulah keterlaluan aya paribasa la sarofa fil khair kama la khaira fis sarof la sarofa fil khair teu aya leuweuheun dina kahadean kamala khaira fi saraf seperti kahadean dina leuweuheun gitu. Jadi jangan terlalu gitu nya. Biasa-biasa udah kamu dikembang 1 tahun gitu. Mending meuli beas bagikeun ka fakir miskin puguh gitu kan. Lain berarti teu meunangan ulah keterlaluan gitulah loba pan sabarahaeun beureun gitu. An Maimunata katampi ti Maimunah dina Bukhari majlid hiji halaman 54 eta. Umil mukminin tegasna umil mukminin ibu pikeun pirang-pirang jalma nu iman dina pada kudu dimulyakeun dina pada jandana teu kenging ditikah ku sahabat. Janda-janda nu dikantunkeun ku Rasul eta teu kenging ditikah ku sahabat mata disebut umil mukminin anu merdeka mah ari amat mah henteu. Rodia mugami karidosa Allah anha titu Maimunah anna Rasulullah sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila eta ditaros Rasul an rotin tina berit barisan bisi burut berit eta teh ada guru keur ngalogat harita
mencit reungit kayak badak teu kaharti cenah ieu mencit reungit. Oh salah, mencet reungit. Baru geus lieur mikiran. Anfarotin tina berit kade burut atau burit ngabuburit. Sakotot anu murag atau ragrag pak roh fisamnin dina mantega. Faqala maka ngadau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alqu kudu ngalungkeun aranjeun kabeh ha kana pak roh. Wa majeng kana perkara haulaha anu tetep ma dina sakurilingeun pak roh. Fatrahu tuluy kudu ngalungkeun aranjeun kabeh hu kana ma haulaha. Wa kulu jeung pek nuang aranjeun kabeh samnakum kana mantega aranjeun kabeh. Katampiti Ibu Maimunah nu jadi umil mukminin Maimunah ka Ibnu Abbas bibi ka Maimunah teh sok apeung sok ngenong Ibnu Abbas mah di bibi Maimunah Rasul keur kilir hoyong naon hoyong terang kumaha praktek salat wengi na Rasul tak di dituna aya meuting di bibi gitu bade mondok di si bibi aya ti dituna nurutan Ibnu Abbas gitu. Rasul ditaros tentang berit nu murag dina mantega mantega kuliah murag berit paeh beritna teh deui henteu hirup ieu kumaha mantegana ieu tiasa dialap mangpaat so Rasul alquha nyalungkeun bangke beritna wa mahaulah dan sekitarnya berit eta piceun nu kakeunaan ku berit tadi buang sok alungkeun fatrahuhu alungkeun sekitarnya tak beritna alungkeun sekitarna ge buang alungkeun wa qulu samnakum sok eta mah ayeuna ulah dipiceun sesa naon mantega teh alap mangpaat ieu mantegana mantega anu naon manteganya anu beku gitu kan. Gus cair mah ciga minyak teu bisa eta bangke beurit dina minyak sadreum paeh di jero eta mah najis kabeh nya dikiaskeun bubur ge sami lamun buburna kental ari patokan kental teh lamun disiuk deklok nya bubur ka Mang Ato gitu nya disiuk Ridwannya disiuk tah eta teh cicing aya tapak sendokna tapak sisiukna cicing rada zaman lila tak berarti kental di mana-mana katibaan bangke cak paeh beurit ucing paeh gitu kan jelema paeh didinya cokot teh bangke nah dan sekitarnya nu sejen alap mangpaat deui lebar tapi lamun encer mah teu bisa mun encer mah ketika buburna encer patokan encer ketika kurang disiuk rata deui encer eta mun katibaan bangke beurit tuluy paeh najis kabeh kitu ya patokan di dieu mah redaksina dina mantega gitu kan dina gaji dina naon dina bubur kan anu kental piceun bangkena dan sekitarnya sesesana alap mangpaat bisa dimakan berit contohna di dia ari berit teh kalebet sato anu pasek mun dina jelema mah jelema anu belegug gitu kan sunat di naon teh di paehan teh walaupun keur di tanah haram urangna keur ihram teu jadi masalah dina hadis aya khamsun minad dawab kulluhunna fasiqun aya 5 sato nu kabehanana disebut pasek mun jelema mah jelema teh bener yuqtalna fil haram walaupun di tanah haram biasanya di tanah haram kan teu meunang ngabunuh teu meunang ngoro bae eta mana hiji al gurob teh naon gagak gitu 2 wal hidaah atau hadaah teh naon heulang 3 akrob langir skorpion gitu teh 4 pakroh beurit
5 wal kalbul akur gitu, anjing galak. Tah 5 sato eta mah kalebet sato nu pasek, pan di jelema ge jelema soleh, jelema pasek, sato ge gitu, tidak dihormati eta. Paehan we eta gitu. Paehan. Tah ieu hukum ketika aya mentega katibaan bangke. Contoh di dieu bangke beurit, padahal bangke naon bae we. Lamun kental pikeun bangke dan sekitarnya sesesana tiasa dialap manfaat. Kumamun laleur, tah beda di laleur mah Rasul. Di mana-mana aya laleur tumiba kana minuman, maka lamun rek dialap manfaat lebar aya laleur, entrep ka dieu, terus geubis di dieu teh ngojai teh tiasaeun ngojai. Mun rek dialap manfaat ieu cai atau mun kopi itu yang melebar ieu, maka mun rek dialap manfaat ulah langsung dipikeun, lelepkeun heula. Lelepkeun heula naonana? Laleurna. Sabab dina laleur jangjang nu hiji ngandung naon? Ngandung racun, jangjang nu kadua ngandung penawar. Bisi anu tilelep teh nu racunna tadi gitu kan, penawarna can dilelep entak. Mun aya laleur teh lelepkeun heula cenah pusap heula. Gitu kada pikeun, tuluy ya dialap manfaat caina bisa. Kayak aya dina dina juz 4 eta mah dina Bukhari jilid 4 halaman 23 mun akur halamanana. Idza waqa'adz dzubab fi ina'i ahadikum, di mana-mana tumiba entrep laleur dina wadah salah sahiji ti antara aranjeun gelas gitu kana cai, fal yagmishu kullahu, sok lelepkeun kabeh gitu Rasul. Nah lelepkeun heula tumal yatrahu geus dilelepkeun piceun. Mamah dipikeun teh lelepkeun tos dilelepkeun piceun. Fa inna fi ahadi janahihi sifaan wa fil akhir daan. Sabab dina salah satu jangjang laleur aya panyakit, aya racun, dina nu hiji deui aya penawarna. Entak mun rek dialap manfaat lelepkeun heula. Eta mah laleur beda deui. Teraskeun. Babus siwak ari eta bab dina mertelakeun siwak. Nah Sahih Bukhari halaman 55 jilid 1. Qala ngadausa Ibnu Abbas kana lapad bittu meuting kami indan Nabi disandingeun Nabi sallallahu alaihi wasallam fastanna tuluy nyiwak Nabi an Abi Burdata katampi ti Abi Burdah an abihi tiramana Abi Burdah qala ngucap abihi kana lapad ataitu datang kami an nabiyya ka Nabi sallallahu alaihi wasallam fawajadtu tuluy manggihan kami hu ka Nabi yastannu barina nyiwak Nabi, nyiwak teh nyusur, bisiwakin ku siwak biadihi nu tetep siwak dina panangan Nabi, yaqulu ngucap Nabi gitu. Wasiwaku bari ari siwak fihi eta tetep dina cangkem Nabi, fihi asalna fi pammihi asalna fam mihi ngan ari lapad pamun ma asmaul sitah hayang irob asmaul sitah teh kudu naon dipikeun naonana mimna mana teh abetna teh abun ahun kada naon kawahanu hadal akhiri asanu tuluy lain bet eta haisu minhu bana teh eta hah eta mah satar kaduana itu hadirin aisumimu minhul bana gitu kan. Nah ini alfiah eta pan hanap keneh ujang mana sok jawab eta kelas alfiah wal pamu haitsu minhu
minda kadu insuhbatan abana. Jika ngored di naralpiah maju ke hareup aya tukang garung deui kumaha fihi asalna fi pamihi gitu fihi dina cangkem Kanjeng Nabi ulah kieu fihi aya pihi di lalas swab salah cetak eta lain salah cetak ente salah otak meureun ente salah mikir fihi dina cangkem Kanjeng Nabi ka'annahu kaya saestuna nabi yatahawwa'u eta ngutahkeun nabi eta halaman 55 nya aya 55 keneh an Hudzaifah katampi ti Hudzaifah qala ngada Hudzaifah kana lapad kana buktisan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qoma eta di mana-mana gugah nabi minal laili tina waktu wengi ya susu tah sok ngosok nabi fahu kana cangkem nabi bisiwaki kusiwak ini nomor halaman 55 keneh an Ibnu Umar katampi Ibnu Umar annan nabiya saya sunah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam enakeun pan ngaji Bukhari mah ayo we sholawatnya sholawat kan ulah teu dihaja niatan taqarrub niatan dihaja ieu teh maca sholawat qala eta ngadawuh nabi aro ningali kami ni ka diri kami ngimpi maksudna atasawaku barina nyiwak kami bisiwakin ku hiji siwak pajaa tuluy datang ni ka kami sarojulani dua pameget ahaduhuma anu ari salah sahijina rajulani akbaru eta leuwih sepuh minal akhari tibatan anu sejen fanawaltu tuluy ngasongkeun kami asiwaka kana siwak al asgoro ka anu leutik ka anu ngora keneh pan tadi akbar sepuh asgor berarti leutik kenehnya akbar senior asgor junior meureunnan gitu min humati tu rajulani faqila maka dicaritakeun li ka kami nu nyariosna teh Jibril itu kabir kudu ngaheulakeun anjeun ka anu kolot kabir kudu ngaheulakeun anjeun ka anu kolot fadafa'tu tuluy masrahkeun kami hu kana siwak ilal akbari kanu sepuh min huma titu rajulani bab mertelakeun siwak ari siwak teh ceuk logot mah adalku wa alatuhu dalku ngosok-ngosok wa alatu sareng alatna jadi siwak ceuk logot mah bisa dibimana praktek nyikat gigi gitu teh nyikatna bisa bimana alatna itu sok disebut naon eta teh siwak alat kan padahal siwak itu adalah pekerjaan anak di satu sisi dalku pekerjaan di sisi lain siwak itu nama benda na cek lugot ari cek sara mah ngaran siwak teh kieu istimalu udin wa nahwihi istimalu udin make nakai wa nahwihi jeung saumpama ud naon we gitu tah lamake fil asnan dina pirang-pirang huntu wa ma jeung perkara haulaha nu tetep masa kurilingan asnan gugusi meureun li idhabi taghayyur pikeun ngalingitkeun robah cangkem wa nahwihi jeung saumpama idhabi taghayyur biniatin kalawan niat ari siwak cek istilah mah make na kai atawa naon nu samana jeung kai sakur perkara anu naon anu suci anu kasap nu bisa ngahilangkeun kokoneng huntu tah eta bisa ku naon ku tuntung baju bisa gitu ku naon ku curug babaturan nginjem assalamualaikum namut lah langsung gitu bisa
ku sampean batur bisa tanu roromeheun tapi gitu nu perpecahan antar suku teh gini bisa ngan kun kesorangan mamal bisa gitu nginjem ka tukang macul teh nginjem curug gitu kan karena Allah nanti pakai nyiwak boleh gitu istimalu udin wa nahwi make kai atau nu sejen sabangsaning kai di mana fil asnan wa ma haulaha ya dina gigi jeung sekitarna gugusi lidha bitagoyur pikeun ngahilangkeun bau cangkem wa nahwi jeung saumpamana bau cangkem biniatin kalawan make niat jadi itu niat mah teu kalebet naon teu kalebet nyiwak walaupun ente tiap mandi nyikat gigi teu jadi ibadah nah sebab fungsi niat adalah tamizul naon tamizul ibadah anil adat. Oke, tamizul ibadah anil ibadah bisa. Fungsina niat teh pikeun ngabedakeun mana ibadah mana adat. Kulantaran dina ibadah sok aya dina adat sok aya, maka supaya jadi ibadah niatan. Tiba heula ge nyikat gigi mah sok teu niat nyiwak mah teu kaci, teu meunang padilah anger. Sabab ari fungsina niat teh tamizul ibadah anil adat ngabedakeun mana ibadah mana adat siga adus we adus ente lamun teh berangkat rek sakola berangkat rek ka mana tiap sore tiap pagi mandi da biasa itu. Tapi mun hoyong jadi ibadah adus Jumat kudu niat kapan niat abdi adus Jumat adus junub sami kudu niat sabab aya saliru sareng adat. Jadi menek nyikat gigi teh sija abdi nyiwak karena Allah nawaitu sunatal istiaq lillahi ta'ala niat abdi nyumponan pasunatan nyiwak karena Allah tiap nyikat gigi teh jadi ibadah mah gitu kecuali kakurung ku ibadah sejen anjeun teh adus anjeun teh adus dina tengah-tengah adus tos niat dina tengah-tengah adus teh enak odol nyikat gigi eta mah teu diniatan ge kaci eta kakurung ku ibadah jadi lamun kakurung ku ibadah mah cukup siga naon sujud tilawah ketika di luar salat kudu niat ketika orang membaca ayat sajdah salah satu nu 14 tempat dina Quran atau orang mendengarkan ayat sajdah di luar salat mun bade sujud teh madep ka kiblat niatlah takbir sama Allah sejak niat abdi sujud tilawah karena Allah Allahu akbar sujud sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi tabarakallahu ahsanul khaliqin sakali cengkat ka luhur assalamualaikum tapi ketika eta sujud tilawah aya dina salat imam teh maca ayat sajdah fasjud waqtarib misalna langsung kahanap sujud tilawah teu kudu niat eta tos sujud tilawah kaluhur deui tos kaluhur neme ruku gitu tah sujud tilawah kakurung ku salat teu kudu niat pas turun sejak abdi sujud tilawah teu kedah ngan lamun di luar salat mah wayahna. Nah seperti toab ketika orang ayat toab sunat sanes masuk karena umroh termasuk umroh termasuk haji ieu mah da bade ka Masjidil Haram bade toab kudu niat tapi ketika orang midamel toab nu kakurung ku umroh toab umroh eta toab kakurung ku haji toab haji eta mah teu kudu niat sabab kakurung ku ibadah sejen ngantos sujud tilawah mun di luar salat kudu niat tapi sujud tilawah dina jero salat teu kudu niat tawaf lamun lain tawaf haji tawaf umroh kudu niat tawaf sunat mah kudu niat tapi ketika tawaf haji tawaf umroh cukup ku niat ihram di awal nya kitu deui nyiwak ketika nyiwak nak mandiri teu kakurung ku ibadah lain keur wudu lain keur adus nyiwak we urang kudu niat eta tapi lamun teh urang keur wudu was-wasuh ih deui nyanak we odol kitu atuh kudu niat eta mah kakurung ku niat wudu keur adus ge sama
meh jadi ibadah maksudna. Nyiwak teh sabenerna mah teu kudu resmi ku kai arok eta teu kudu. Ku sikat gigi ge kalebat nyiwak asal biniatin. Pan eta fungsina ibadah teh tamyizul ibadah anil adat fungsina niat teh di dinya. Ari siwak hukumna sunat gitu. Tiap tingkah sunat. Nu muakadna mah sabaraha? Tilunya. Udang sare naon deui? Rek salat naon deui? Nalika azmun bau cangkem pedah teu makan atau pedah repeh wae. Sunat. Bahkan seueur pasunatan disunatkeun pikeun nyiwak teh. Dina Bajuri jilid hiji halaman 44 nasarahna tingali aya. Nalika rek tidur ge sami nyiwak heula, mun urang menyikat gigi. Naon deui nalika rek wudu sunat, nalika membaca hadis sunat nyikat gigi heula. Rek ngaji nyarikat heula rek ngaji teh. Rek zikir, rek masuk ka Ka'bah, rek naon deui nalika masuk ka rumah gitu nyiwak. Nalika jima badai jima gitu, nalika kumpul jeung babaturan, nalika haus, nalika lapar, termasuk nalika sakarat. Nah Bajuri mah sunat eta teh ngawaris karena gampang keluar ruh cenah gitu. Aja mah keur sakarat. Hese mautna teh baca rodu. Hese keneh siwakan cenah gitu. Sabab dina Bukhari ka jilid 3 halaman 82 Rasul ge terakhir teh keluar nyawa dina kayan anjeunna sabada nyiwa. Kitu metak cek Aisyah teh iraha Rasul wasiat ka Sayyidina Ali. Pan Rasul mah terakhir dina pangkonan kami pupusna ge. Ciduh nu diletak ku Rasul dihisap ku Rasul nu terakhir adalah ciduh kami. Rasul nuju bade ngantunkeun teh melong di dinya aya Abdurrahman bin Abu Bakar raina Aisyah melong Rasul teh ka Abdurrahman Abdurrahman teh keur nyiwak gak nyanak siwak saur Aisyah teh Gusti Rasul hoyong palai mohon ungleuk Rasul teh Abdurrahman ka dieu ukeun beulahkeun digayem ku Aisyah digayem heula si siwak terasa dikitu-kitu disiwakeun ku Aisyah teh telami Rasul Allahumma rafiqal a'la Allahumma alhiqni rafiqal a'la ya Allah susulkeun abdi ka rafiqul a'la bos ya Rasul teh. Jadi kudu nama siwak teh jadi tradisi dibabawa urang pan jarcok dibabawa di dieu teh kajauhan teh naon sugan teh siwak jarcok padahal mun ningali ka Arab ya di Arab itu di Dario atau di Dario teh kadieu gitu. Lain jarcok eta teh siwak eta teh. Tempon di Indonesia mah ternyata jarcok geuningan teu nyunah hayang kumaha. Nya bawa teh siwak. Tak kecuali gitunya keur nu puasa. Pancek tadi siwak mandina tiap tingkah itu disunatkeun kecuali nu puasa bari tos zawal teh tos ya tos lohor eta mah makruh eta sabab naon la khulufu famis shaim atyabu indallah minar rihil miski la khulufu famis shaim yakin ari bau cangkemna jalma nu puasa bau na cangkem nanti pedah puasa nanya lain pedah ngadahar jengkol subuh sayen bau jigong nanti pedah puasa maka eta teh atyabu indallah minar rihil miski lebih wangi pikeun Allah dibandingkeun minyak misik atuh teu normal Allah teh lain teu normal sudut pandang nu berbeda ae aktsaru thawaban indallah maksudna mah lebih pohara ganjaranana munggu Allah tibatan jama nu make minyak misik dina tempat nu disunatkeun make minyak mun bade Jumatan sunat teu make sesengitan sunat tah dibandingkeun poe Jumat make sesengitan jeung jama nu puasa bau jigong karena puasana ceuk Allah mah gede keneh ganjaran naon gede keneh ganjaran jama anu bau jigong karena puasana
Kade bisi gitu. Allah teh teu normal. Pan beda sudut pandang eta mah aksaru tawaban maksudna gitu. Tadi ngaran-ngaran beda sudut pandang mah pan daun pulus oge ateul ceuk urang ceuk muning melezat pan gitu. Jadi maksudna teh lain masalah hisina angseuna lain ganjaran. Nah kitu ngamanaan la khulufu famis shaim atyabu indallah min arihil miski teh aya aksaru tawaban. Luwih para ganjaranana daripada jamak nu make minyak misik dina tempat nu disunatkeun make minyak. Rek Jumatan teh sunat make sesengitan. Aya jalma nu puasa bau jigong ladang puasana ceuk Allah mah gede kana ganjaran itu. Kitu maksud aksaru tawaban. Lain leuwih seungit sabenerna mah nya. Aksaru tawaban teh berarti leuwih gede ganjaranana. Padila siwak lah eta mah aya dina Nasoih ayanya halaman 58 sampai 59 ayat 10 padila siwak. Dalil ngabahas eta ngabahas hadis ieu nya. Qala ngadawu sa Ibnu Abbas bittu meuting kami indan Nabi sallallahu alaihi wasallam nya tadi Maimunah teh di Bibi Maimunah ngawengi hoyong terang kumaha praktek Rasul salat wengi nya ngahaja we ngawengi Rasul sareng keluargi sareng bojona bobo teh dina lebarna naon dina panjangna bantal kuring mah dina lebarna mun bantal teh panjang ta Rasul mah dina panjangna kuring mah di sisina gitu. Hayong terang naon praktek ibadah Rasul ternyata Rasul teh gugah wengi teh pastana tuluy nyiwak Rasul teh gara-gara ngendong di bibi teh jadi gaduh ilmu oh nyiwak gugah bobo teh tuh eta jadi dalil udang sare teh sunat nyiwak. Ieu pan udang sare teh nyokot jarcok deui wae puntung nulut Isa teh ari weuh deui wae. Ngan udud jeung udud. Hadis nu kadua kitu nya an Abi Buraidah tirah makna ataitu kuring datang an Nabi akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pawajadtu yastanu pas abdi dongkap ka Rasul teh abdi mendakan Rasul nuju nyiwak bisiwakin biadihi ku siwak nu aya dina pananganna nuju nyiwak pas ka Rasul teh Rasul teh kita huk gitu eta mah asma usawat gitu kan mun urang mah gitu siwakna aya dina cangkemna kaya nuju ngutahkeun gitu mun urang nyikat gigi mah kadang-kadang sok sebel pan eta ge dalil bahwa Rasul teh sering naon sering nyiwak gitu. Lain sering pingsan nah, ya. Sering nyiwak kan adoman barudak eta sering pingsan dak sering aya ka barudak laletik teh ngajar teh sing jelas sing pasehat Kanjeng Nabi sering pisan dicandaka nagara Sam sing jelas ulah Kanjeng Nabi sering pingsan ulah gitu sering pisan sing pasehat an Hudzaifah katampiti Hudzaifah deui kitu bahwa Rasul itu idza qoma minal lail di mana gugah dina waktu malam ya susu fahu bisiwak sok ngosok-ngosok cangkemna ku siwak ieu geus tilu dalil tah bahwa tengah wengi gugah teh nyiwak. Nu terakhir an Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadauhkeun aroni atasawaku kuring ningali ka diri kuring nyalira keur nyiwak naon berarti ngimpen kami ngimpen keur nyiwak pajaani rajulani datang we dua jalma ahaduhuma akbaru minal akhar nu hiji leuwih kolot daripada nu hiji deui panawal tuh siwak al asgoro minum aku abdi tadi pasihkeun we siwak teh kanu junior aya anu naon aya anu ngadawuh pakilali Jibril gitu malaikat Jibril kabir Muhammad payunkeun nu sepuh nu akhirna ku kami teh pada pak tuhu ilal akbari minhum direbut deui we di kanu naonkeun di kanu sepuh kentah didinya ge itu jadi dalil bahwa urang teh kudu ngahormat ka sepuh gitu kan kanu senior gitu. Nah, aya putnut nomor 5 aya qala sa'atai miu maknahu ari maknana hadis
aro eta ningali kami nafsi ka diri kami fil manami dina keur kulem atasawaku barina nyiwa kami. Jadi aroni atasawaku teh kuring ngimpi ka diri kami gitu, ningali keur ngimpi. Pakila maka dicaritakeun lika kami non kabir, lapad kabir kudu mayunkeun kanu kolot anjeun. Ae tegasna idfa kudu masrahkeun anjeun ilal akbar kanu leuwih kolot. Wa fihi sareng eta tetep dina hadis dalilun ari dalil ala taqdimi hakil akbari kana ngaheulakeun hak nu kolot minal jamaati ti golongan al hadirin nu hadir kabeh. Wal bidaati jeung ngamimitian bihi ka akbar. Dina ieu hadis jadi dalil mayunkeun anu senior ti jemaah nu hadir teh nu senior heula. Lamun di dieu pang seniorna saha nya? Ridwan Al-Makburi beungna teh. Al-Atoi. Al-Atoi mah muda keneh itu Al-Makburi Ridwan gitu. Payunkeun heula eta bari ngaleueut teh Ridwan heula. Sok sepuh heula. Wal bidaah bihi wa fihi sareng eta tetep dina hadis annasti mala siwakil goer ari saestuna make siwak batur laisa eta henteu istimal bimakruhin eta nu makruh illa annal mustahabba kajaba saestuna nu disunatkeun mah ayag sila eta yen ngumbah jalmahu kana siwak sumayas takmila tuluy make jalmahu kana siwak kitu cenah. Dina ieu hadis jadi dalil teu naon urang make siwak batur teu makruh ngan saena mah memang diwasuh heula bisi tepa gitu kan. Teu naon di kampung mah ditajug gitu kan tasbihna hiji tasbihna aya siwakna geus ngahiji gitu kan. Ari imamna dipatrolkeun gitu hiji ku kabeh pan bersama eta mah gitu. Aya nu usil baru kecengekan eta urang cengekan gitu kadenya. Teraskeun babu padliman ari ieu eta bab dina mertelakeun padilah jalma bata nu meuting man alal wudu'i bari netepan boga wudu. Dina Bukhari mah jilid 1 halaman 55 sampai 56. Anil Barra ibni Azib kata piti Barra bin Azib radhiya mugami karido sallallahu Allah anhu ti Barra qala ngadauh Barra kana lapad qala ngadauh san Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lapad idza ataita di mana datang anjeun mabja'aka kana tempat sare anjeun patawaddo tah pek wudu anjeun wudu aka saperti wuduna anjeun lis salati pikeun salat. Sumadtoji tuluy pek nyangkere anjeun ala sikika netepan gigir awak anjeun al aymani nu belah katuhu. Sumakul tuluy pek ngucap anjeun kana lapad Allahumma ya Allah. Aslamtu masrahkeun abdi wajhi kana badan abdi kana zat abdi. Wajah dinya majaz mursal mim babi itlaqil juz wa iradatil kul. Bahasakeun wajah maksudna badan gitu. Wajhi kana badan abdi ilaika ka Gusti wa fawwadtu sareng masrahkeun abdi masrahkeun kami teh. Amri kana urusan kami kana urusan abdi ilaika ka Gusti wal jatu jeung nyalindungkeun kami. Nyalindungkeun dohri kana tonggong kami ilaika ka Gusti rohbatan karena resep warohbatan jeung sieun ilaika ka Gusti la maljaah henteu aya tempat nyalindung eta maujud wala mangja jeung teu aya tempat salamet eta maujud minka ti Gusti illa ilaika kajaba ka Gusti Allahumma ya Allah amantu iman kami teh abdi kuring sok pahili da bi kitabika kana kitab Gusti allazi anu anzalta nu geus nurunkeun Gusti
kana ladzi wa binabiyyika jeung ka nabi Gusti alladzi anu arsalta nu geus ngutus Gusti ka itu ladzi fain mutta maka lamun maot anjeun min lailatika tina peutingan anjeun fanta tahari anjeun alal fitrati eta netepan kana fitrah Islam waj'al jeung kudu ngajadikeun anjeun hunna kana itu kalimat akhira ma kana panungtungan perkara tatakallamu nu nyarita anjeun bihi kana emma bab mertelakeun jalma nu meuting boga wudu sare teh wudu heula nyikat gigi heula wudu heula babacaan heula ame sepanjang urang ngagoler teh jadi ibadah nepi ka subuh teh da ku saking seueurna waktu pikeun ibadah sehingga mau bisa kahitung kesempatan ibadah teh mun urang bisa nge-manajeun mah tiap waktu tiap kumaha bisa jadi nilai ibadah kasare-sare bisa jadi ibadah sarena zaman nu ngarti mah pikeun setan teh hese digodana mending keneh zaman nu salat bari bodo kajeting 1000 cek setan ayeuna talim ge naon fa inna fakihan wahidan mutawarian asyadu ala syaitani min alfi hiji ahli fikih bener-bener ngamalkeun ilmu nah leuwih hese pikeun setan digodana daripada 1000 jama tukang ibadah bari bodoh ku sarena ge jadi naon nilai ibadah. Maka Tibarro bin Azib itu Tibarro bin Azib saur Rasul idza ataita madja'aka di mana anjeun rek datang kana tempat sare anjeun pepeujeuh fatawaddo wudu akalis salat silahkan anda wudu seperti wudu anda pikeun salat kumaha sempurna rek salat kumaha urang wuduna teu beda rek sare ge kitu rek sare ge kitu tos beres wudu nu sempurna seperti wudu bade salat tumadtoji pek anjeun nyangkere ala sikikal aiman netepan gigir badan anjeun belah katuhu lain gaya bebas nu nangkup nu angkarak gitu ya yang nyunah mah gitu tong nu berat-berat nyunah teh wah kana nyanung mah berat itu ene hiji ge can payu gitu. Tak ieu we sare ala Rasul gitu kan nyunah itu nya tong nu berat-berat gitu tan ieu we gitu kan nyangkere netepan gigir awak anjeun belah katuhu berarti posisi kumaha we posisi anu keur di jero mayit di jero kuburan gitu kan supaya kabayang jadi urang teh keur dina sereng kedong gitu kan belah kiri belah kanan gigir badan belah kanan berarti kepalana di mana di kaler tuluy baca Allahumma baca Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta entos eta lain doa pain mitu muta nama lain doa tapi arsalta nepi ka dinya doa nama ya Allah kitu abdi masrahkeun jiwa raga abdi ka Gusti masrahkeun urusan abdi ka Gusti nyalindungkeun tonggong abdi ka Gusti karena resep di satu sisi di sisi lain abdi teh sieun ka Gusti lamal ja aya tempat nyalindung walaman ja jeung teu aya tempat nu salamet tina siksa Gusti kecuali nyalindung teh ka Gusti ya Allah abdi iman kana kitab anu ku Gusti diturunkeun oge abdi iman ka Kanjeng Nabi nu ku Gusti diutus pain mutta eta mah lain doa eta mah jaminan di Rasul eta mah heup doa nama nepi ka wa bi nabikal ladzi arsalta
fa in mutta mun anjeun maot min lailatika peuting eta maot maka dijamin fa anta alal fitrah ay dinil Islam anjeun netepan kana fitrah mun maot peuting eta teh maot nyandak iman Islam jamin waj'alhunna akhira ma tatakallamu bihi kalimah nu tadi jadikeun kalimah nu terakhir nepi ka peureum ulah geus ngobrol kitu teh ngopi deui teu kaci eta mah atuh kudu balikan deui gitu ieu teh kudu terakhir nah make kitu ya nah tengahna aya terus kan putut nomor hijinya dinil Islam qala ngadaus Ibnu Battal fihi eta tetep dina hadis anal wudu'a ari saesuna wudu indan naom nalika rek kulem mandubun eta nu disunatkeun naon ilaihi itu wudu margubun tur dipikaresep naon pihi itu wudu sebelum tidur itu sunat wa kadzalika jeung eta nya kitu deui wudu ad-du'a ari doa li annau kana sanyana kalakuan qad tuqbadu terkadang tuqbadu dicabut non ruh jalma piyaumihi dina poean jalma payakunu maka bukti jalma qad khotama eta nyata geus nungtungan jalma amalahu kana amal jalma bil wudu'i ku wudu wa du'ai jeung ku doa alladzi anu huwa anu ari ladzi min afdhalil a'mali eta tetep tina sabari pangabdullah pirang-pirang amal jadi dina ieu hadis teh sor Ibnu Battal wudu ketika rek tidur itu sunat dipikaresep pisan nya kitu deui ngadoa sabab jalma kadang-kadang dicabut nyawa teh keur kitu tapi da geus wudu geus ngadua oh hebat pisan eta manehna geus nungtungan amalna kudu nungtungan amalna ku doa nu mana pangabdolna amal eta teh sabaraha ngeri eta teh naon teh sare penting pisan ngadua rek sare teh beda keur beunta keur sare masok teh apal urang keur sare aya nu maehan bisa wae kan ayo kobra macok bisa wae kan ari keur sadar kieu mah nya urang aya tareka ngalawan aya tareka lumpat batu rek newak urang teh udah make jurus aji mustika naon mustika bur gitu kan aji mustika sugan rek ngaluarkeun ajian mustika bur coba keur sare ban urang sabaraha ngeri keur sare mah gitu entak kulantaran ngeri nya paur bahaya teh rawan keur sare mah gitu rek nu ngadolim rek nyerang rek sato buas gitu kan itu lebih ngeri daripada orang keur beunta nu mawi rek sare mah penjagaan teh kudu ekstra plus ngadua naon bismika Allahumma ahya wa amut gede amutu wa ahya mangga gitu teu kudu riweuh gitu ahya wa amut aya na buari ge amutu ahya seueur gitu kan teu kudu riweuh da kadinya keneh mana Kitabul Gusli ari eta kitab dina mertelakeun adus babul wudu'i ari eta bab dina mertelakeun wudu qoblal gusli dina samemeh adus dina Bukhari halaman 5 genep eta jadi kahiji An Aisyah katampiti Aisyah zaujin Nabi tegasna bojo Nabi sallallahu alaihi wasallam annan nabiyya saya sunah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana eta bukti Nabi idag tasala eta di mana-mana narima adus Nabi minal janabati tina kusabab junub bada'a tah ngamimitian Nabi fagosalah tuluy ngawasuh Nabi yadaihi kana dua panangan Nabi tsumma yatawaddau tuluy wudu Nabi kama yatawaddau seperti wudu Nabi li sholati pikeun salat tsumma yudkhilu tuluy ngalebetkeun Nabi asabiahu kana pirang-pirang ramo Nabi fil ma'i dina cai fayukhallilu tuluy nyela-nyela Nabi biha ku itu asabi'ahu usula sya'rihi kana pirang-pirang pokok rambut mastaka Nabi
Tumaya subuh tuluy ngocorkeun nabi ala roksi kana masaka nabi salasa guropin kalawan tilu pirang-pirang siukan biadaihi kedua panangan nabi sumayupidu tuluy ngocorkeun nabi almaa kana cai ala jildihi kana kulit nabi kullihi tegesna sakabeh itu jildihi. An Aisyah katampi ti Aisyah radhiyallahu anha qalat ngadau Aisyah kana lapad kuntu bukti kami agtasilu eta adus kami anak tegesna kami wan nabiyyu jeung nabi sallallahu alaihi wasallam min inain wahidin tina wadah anu sahiji min qadahin tina wadah yuqalu nu dicaritakeun lahu pikeun qadah naon al paroku wadah parok teh memang paruk lain parok wadah mikyalun ma'rufun bil Madinah hiji takeran nu dikenal di Madinah ukuran 3 sok cenah itu. An Aisyah tadi halaman 5 genep ayeuna halaman 58. An Aisyah katampi ti Aisyah radhiyallahu anha qalat ngadau Aisyah kana lapad kana bukti sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idag tasala eta di mana-mana narima adus Rasul minal janabati tina kusabab junub gosala tah ngawasuh Rasul yadahu kana panangan Rasul. Ayeuna halaman 57 yang menjadi tibalik kana tadi 5 genep 58 57 na Bukhari. An Jubair bin Mut'im katampi ti Jubair bin Mut'im qala ngadau Jubair kana lapad qala ngadau sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma anapun ari kami paupidu tah eta ngocorkeun kami ala roksi kana masaka kami salasan kalawan 3 kali wasyara sareng isyarah Rasul biadaihi kedua panangan Rasul kiltaihi ma tegesna duanana itu yadai. Ayeuna halaman 58. An Anas bin Malik katampi ti Anas bin Malik qala ngadau Anas kana lapad kana bukti san Nabi sallallahu alaihi wasallam yaduru eta muter Nabi maksudna kilir ala nisaihi ka pirang-pirang bojo Nabi fis saatil wahidati dina waktu nu sahiji minal laili tina waktu wengi wan nahari atawa siang wau Nabi man ao ayatnya warubama aqobatil wa idza lam yulfidu nutki lilabsin manfada wahunna sarang ari itu nisa ihda asyarota eta aya 11 qala ngadauh Qatadah cenah itu rawi sebelum Anas teh Qatadah eta teh ngan teu dicarioskeun dia mah tos serat qala ngadauh Qatadah kana lapad kultu ngucap kami li Anasin ka Anas anaha wa jeung kana bukti Nabi yutiku eta kadugaeun Nabi hu kana itu ya duru ala nisaihi karena itu daur qala ngadau Anas kunna bukti abdi sadaya natahaddatsu eta ngobrol abdi sadaya annahu kana saesuna Nabi utia eta dipasihan Nabi kuwata salasina kana kakuatan 30 jalma wa qala ngadausa Sa'idun Sa'id an Qatadah ti Qatadah inna Anasan saesuna Anas bin Malik haddatsa eta nyarioskeun Anas hum ka kaum kana lapatis uniswatin lapadkeun kana lapatis uniswatin salapan pirang-pirang bojo di mana titikna waan sakitu heula kitab mertelakeun adus beres roes tuntas paragat ngajelaskeun masalah wudu da wudu teh suci teras ngajelaskeun tentang siwak sami suci
Teras ngajelaskeun tentang adus sami susuci eta ge. Mun aya wudu adus mah biasana susuci teh tina naon? Tina anu najis biasana mah. Wudu pedah aya nu kaluar misalna. Atau ngehilangkeun najis gitu kan. Nya wudu biasana henteu sadayana tina najis hitut mah teu najis ari teh jeung bukur namanya. Ngan intina mun urang miceun kahampangan kaberatan kan wudu. Mun junub adus ta ari nyiwak mah ngabersihkeun tina kokotor nu geuleuh unggul gitu. Jigong unggul eta bari nyiwak mah nya. Mertelakeun adus ieu. Babul wudu qoblal gusi, bab mertelakeun wudu memeh adus. Memeh adus tetep sunat wudu heula, sunat wudu heula. Memeh sare sunat wudu heula, memeh adus sunat wudu heula, memeh jima sunat wudu heula, memeh ngaji sunat wudu terus. Sabab jadi naon kiparat dosa cik kemari gitu. Wa bijatina bin lil kabair tughfaru sogoiru wajal wudu yukafiru. Jadi kiparat dosa atau wudu. Saur Aisyah bojo Rasul bahwa kana idzag tasala buktos Rasul di mana adus tina junub badaa sok ngamimitian pagosala yadaihi ngawasu dua panangan tuh. Jadi protokol kesehatan itu kapungkur itu Rasul. Gugah kulem naon dianjurkan cuci tangan, bade adus ge cuci tangan heula badaa pagosala yadaihi. Diwasu dua panangan. Terus diwasu sumaya tawaddu kama yatawaddu li salat rek adus ieu rek adus. Wawasu heula kokocok heula pananganana. Tuluy wudu saperti wudu rek salat. Berarti riwayat ieu mah teu diiwal-iwal. Sabab aya riwayat kadua mah Rasul teh nalika adus wudu teh diiwalkeun sampeanana ke sakalian di banjurna keur adus. Tapi tinggal riwayat ieu mah sesuai sareng madzhab Syafi'i nu diange ku madzhab Syafi'i nalika rek adus teh wuduna nu sampurna we ulah diiwal-iwal. Memang aya riwayat nu sanes diiwalkeun sampeanana engke sampeanan sakalian keur adus gitu. Tah ningali hadis ieu mah Rasul teh langsung wudu seperti wudu rek salat berarti sempurna. Sumayudkhilu asabiyahu fil ina tuluy ngalebetkeun naon ramo Rasul dina cai siuk gitu kan ngan ihtimal madzhab Syafi'i mah eta teh niat jadi gayung lamun teu aya gayung mun kurang ti 2 kulah mah madzhab Syafi'i mah ngamanaanan teh kitu diniatan jadi gayung meh teu mustahil eta mah bagian mujtahid eta mah. Mungkin cek madhab sanes teu kudu da teu dijelaskeun di dieu Rasul nganiatan jadi gayung itu kan iman namina ge hadis ari hadis mah barang bahan mentah keneh. Jadi kayak bakal beda pendapatnya tiap-tiap mazhab. Ibarat tipung bisa dijadikeun tarigu, bisa dijadikeun naon bala-bala gitu. Bisa jadikeun goreng naonnya gitu teh kan. Tina aci ge bisa jadi cireng, bisa jadi cilor gitu kan, bisa jadi ciwang, bisa jadi naon deh. Tina peracian cimol tuh coba. Tiga gitu. Hadisnya seperti itu. Bahan baku gitu. Bahan baku. Diolah ku mujtahid. Lamun ibarat ke naon mah. Quran hadis teh ibaratna dapuran awi gitu kan. Para mujtahid teh urang raja polah tuh. Ragajina aya dapuran awina aya dituar, dianyame jadi boboko. Urang mah teu bisa, teu boga dapuran awina ge. Meuli we urang mah di toko paling 10.000 20.000 geus jadi. Apal ngolahanna mah. Sabab nya rangkal awina di mana? Mun aya ge biheung bisa nganyamna, moal jadi urang acak-acakan. Tah urang raja pola mah nu ahli kali nu ware boboko mah teu kudu meuli. Urang mah da teu ahli, hasilna we. Ibarat gitu mujtahid eta taku madzhab Syafi'i mah mun cai kurang 2 kulah dikobok teh kudu diniatan jadi gayung walaupun di dia teu dibahas di mah barang mentah keneh ngan secara hadis gitu disiuk ku Rasul teh cai teh ramo teh dilebetkeun kana cai
kadiekeun kana mastakeun payukhallilu biha usula sya'rihi gitu keramas ameh naon meh kana rambutna keuna meh kana kulit kepalana keuna sumaya subu ala rosi salasa guropin tuluy tos dikitu teh di banyur ku Rasul teh 3 kali gitu tetep dina adus ge sunat 3 kali dahulukan yang atas naon mastaka heula gitu ngamuduan mayit ge ngadusan mayit ge gitu tadi di atas heula terus kitu badan nu depan belah kanan 3 kali kiri belah nu kirina 3 kali terus tongongna belah dieu nu non ieu teh nu kanan 3 kali ieu 3 kali kitu ti luhur coba terapkeun ku panangan eta Rasul teh aya gayung bagina sumayupidul ma'a ala jildihi kuli sabada mastaka tamat banyurkeun ku Rasul teh seluruh kulit sadayana eta praktek naon ibak atanapi adusna Rasul wudu heula ngan Rasul mah tara ngamubadirkeun cai ulah bongkena urang di dieu naon subur cai ya Rasul itu mun wudu kira-kira 1 mud samud deh sakumaha tuh samud deh 3/4 liter lah kira-kira tadi pakai wudu tah sok kieu perbandingan aya aquanya aya aqua saleter tanya nah eta 3/4 nah pakai wudu bisa masa gelas gitu kan keur darurat mah gitu sok praktekeun tukang hese atuh sakieu atuh tong eleh ku Cina atuh asupkeun ku urang kana semprotannya kana semprotan kan sok nyemprotankeun gitu siga nu di rumah sakit gitu kan punya kumaha ember banjir berenang gitu kan sok cenah calik kieu ngai anu kecil kieu semprot we sok asupkeun kana naon kana semprot asal dia ngecelak gitu-gitu we tereh bisa sakieu ge bisa. Ta Rasul mah itu 1 mud. Atawa ieu di kana naonkeun di kana plastikeun gegel ujungna ya bisa gitu. Nyari kieu mah langsung bahe moal mah. Da urang tumana ngamubadirkeun gitu. Kadahna siga Rasul gitu. Ulah abong kena subur di urang. Engke ngarumas lamun manggih tempat anu jarang cai. Samud mun teh ama Rasul adus sekitar tadi Mas Abun sekitar 1 sok. Ari saso teh 4 mud. Nah, sok tadi ari samud teh ti 3/4 liter 3/4 kali 4 3 liter berarti. Jadi upami Rasul wudu sekitar 3/4 liter, saleter ge kurang. 3/4 liter mah berarti 7,5 ini ya 7,5 naon mameh liter teh satuanana teh naon mameh liter desiliter naon hah teu nyaho deui wae atunya pan liter pan aya ti luhur gini satuan kumaha satuan liter desiliter mililiter hah di dinya tak gunana sakola teh di sakola di lain ngadon ulin hunggul deh gitu kan pokoknya mah 3/4 liter berarti saleter ge kurang kan berarti 750 mililiter meureun gitu mililiter 750 mililiter aku anu saleter gitu kan cokot saparapat tah eta teh wudu Rasul sakitu mun adus Rasul sekitar 1 sok teh kan 4 mud sampai 5 mud berarti adusna Rasul mah sekitar 3 liter sampai 3 liter 3/4 gitu jarang-jarang 4 liter eta jang adusna sok perkirakeun ku ente adus pecakan dina naon emer Falcon gitu kan Falcon sok ukur kudu bisa itu teh Rasul mah gitu tara naon tara ngamubadirkeun cai katamih di Arab pan sesah cai saterasna saur Aisyah kuntu agtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam
abdi teh ibak adus sareng Rasul min inain wahid tina wadah nu sahiji bareng teh geus kawin nu salaki jeung pamajikan teu naon eta mah kitu saling ngaruruan gitu kan lumayan tadi kilo gitu kan. Nah, min kodahin tina wadah seperti baskom ngaranna teh parok lain mang parok itu mikyalun ma'rufun bil Madinah takeran anu ma'ruf nu ya dikenal di Madinah ukuran 3 sok kuduaan sok hitungkeun tadi 3 sok teh sabaraha letter sasok teh sabaraha letter sasok tadi pan sasok teh 4 mud samud teh 3 parapat berarti kan sasok itu sekitar 3 letter kan berarti ieu 3 sok berarti 9 letter kuduaan nya 4 letter setengah sewa kami saudara Aisyah sareng Rasul adus tina wadah nu namina parok ciga baskom eta teh ukuran sakitu teh biasana kagaliban sekitar 3 soeun mun kana letterkeun sekitar 9 letter kuduaan galon ge sabaraha eta galon nun pinuh sabaraha ron 18 nya tuh bagi 2 lah eta gitu bagi oh berarti mun sagalon teh keopataneun meureunnan gitu sok ente adus sagalon keopatan gitu lah sekitar gitu hadis nu saterasna sami Rasul teh idzag tasala minal jinabah gosala yadahu Rasul mun bade adus dina junub sok dipayunkeun eta teh protokol kesehatanana panangan heula dipayunkeun hadis saterasna ti Jubair bin Mut'im amma ana Pak Upi du ala Rasul salasan anapun ari kami saur Rasul sok ngabanjurkeun masaka 3 kali dalil bahwa keur adus ge sunat taslis nilu kalikeun angga kota dipayunkeun masaka dibanjurna 3 kali terus Rasul isyarah ku 2 pangan tah kieu ceuk Rasul teh cara praktek hadis saterasna ti Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos muter kilir Rasul teh dina sawaktu kadang siang kadang malam kilir ka bojona sedangkan bojona teh 11 dipapai naon eta jima mohon jima dipapai da teu naon gitu jima terus beres gitu kan ronde pertama rekana ronde kadua wasuh heula gagaduhanna tuluy wudu deui meureunnan gitu kulantaran ieu mah da seueur ngalih ka nu sanes gitu 11 gitu kola ceuk Qatadah teh kul tuli Anas awakana yutikuhu bari lalaunan mun ngobrol lagi awakana yutikuhu apakah Rasul kiatun eta 11 coba 11 ronde ieu saur Anas kieu kami teh sok ngobrol jeung para sahabat nu sanes saurna Rasul mah annahu utiya kuwata salatina ku Allah teh dipasihan kaistimewaan kekuatan jima 30 tikelen lalaki ngan ulah disebut Rasul hipersek ulah bandingku eta teh cek dina Fathul Bari mah eta teh dalilun ala kamalil binyati dalil sempurnana fitrah wasihati dzukuriyah jeung sah kelalakianana menyamlehoy menyaloyo gitu jadi Rasul itu gagah kan ulah disebut Rasul hipersek kantos saungi 11 wa qala Sa'id an Qatadah saur Sa'id di Qatadah Anas mangadauh sanes 11 salapan cenah bojo Rasul teh kantos sawengi salapan ronde nu tadi mah 11 ronde nyakeun bae da urang oge ahli surga lamun teh mah masuk ka surga bakal dipasihan naon kekuatan teh 100 kali lipeteun makanna minumna syahwat jimaana ge sama kayak aya dina hadis innar rajul min ahlil jannah la yu'ta quwata mi'atin fil akli wasyurbi wal jima wasyahwat jalma seorang laki-laki penghuni surga ku Allah dipasihan kekuatan 100 kali lipat bab makanna, bab minumna, bab jimana, bab syahwat. Sedangkan tadi Rasul dipasihan kekuatan 30 lalakian nyakalikeun 30 kali 100 3.000 berarti Rasul mun di surga. Bahkan riwayat sanes mah
Rasul tadi pasihan kekuatan 40 lipat dan dimakan 30 30 naon 30 kekuatan lalaki nu sejen dina riwayat sanes mah 40 sedangkan ahli surga 100 berarti Rasul itu bisa dikatakan mun di surga Rasul itu kekuatan 3.000 jalmaeun atau 4.000 jalmaeun ulah disebut Rasul hipersek tapi nandakeun Rasul itu secara fisik tidak ada kekurangan kantos gitu ngan cek sapalih mah 11 cek sapalih mah sabaraha salapan ngan upami ningal sejarah berarti Khadijah teu kaetang berarti da teu kacarioskeun Rasul ngawayuh Rasul poligami ketika gaduh Khadijah pupus Khadijah nikah bojo kadua sajing di Mekah kene sekitar 3 bulan ayeuna ulah sasa Siti Saudah binti Zam'ah teras nikah ka Aisyah ngan di Mekah mah teu ngahiji sareng Rasul di mana? Di Madinah. Berarti Khadijah pupus Siti Saudah. Tos Siti Saudah Aisyah dua mana deui? Teras tos Siti Saudah Aisyah teras Ummu Salamah. Ummu Salamah teh anu Abu Salamah nah pupus gitu kan. Ummu Salamah ku Rasul dihibur di pasian doa. Nah doana Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairon minha ya Allah ganjar musibah abdi gentosan musibah abdi ku langkung sae ternyata digentosan ku Rasul. Tos sepuh Ummu Salamah teh janda gitu. Tos Ummu Salamah Hafsah janda dia teh ari Hafsah mah putri Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi eta nu opat mah eta minantu mitoha da saudara Rasul gaduh mertua saha Abu Bakar peda Siti Aisyah ditikah ku Rasul gaduh mertua Umar bin Khattab peda Siti Hafsah ditikah ku Rasul gaduh mantu Sayyidina Utsman sabab Sayyidina Utsman nikah ka Ruqayyah tos di Ruqayyah Ummu Kulsum turun ranjang Utsman Sayyidina Ali kasih Siti Fatimah tuh pan jadi mertua menantu unggul pabalik naon eta teh pabelit saudara semua gitu tah nikah ka Hafsah teras nikah deui ka Zainab binti Huzaimah gitu eta terjadi dina tahun ka-3 sampai tahun ka-4 eta engke dina tahun ka-5 Rasul teh nikah deui ka Zainab binti Jahsin tahun ke sabaraha eta tahun ka-5 tahun ka-6na ka Siti Juwairiyah tahun ka-7na ka Sofiyah ka Ummu Habibah ka Maimunah nu bibina Ibnu Abbas tahun ka-7 sampai tahun ka-7 eta jadi Khadijah mah teu kaetang eta jadi cek sa riwayat mah Rasul kilir teh sawengi itu ka salapan bojo cek sapalih mah ka sabaraha ka 11 jadi nomor 58 Abu Hurairah an aliin katampi ti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ku qala ngadauh Ali kuntu bukti kami rajulan eta lalaki maddaan anu seueur madzina pamartu tuluy marentah kami rajulan ka hiji lalaki eusina rajulan teh Miqdad bin Aswad itu ayas ala kana yen naroskeun rajul annabiya ka nabi sallallahu alaihi wasallam lima kani benatihi karena tempat putri nabi fasaala tuluy naroskeun rajulan faqala tuluy ngadauh nabi kana lapad tawaddo kudu wudu anjeun wagsil jeung kudu ngawasuh anjeun zakaroka kana zakar anjeun oh aya geuning dihandapna titikna nomor 60 halaman 60 an Ibni Abbasin katampi ti Ibnu Abbas qala ngadau Ibnu Abbas kana lapad qolat ngadau sa Maimunatu Siti Maimunah kana lapad wadatu nyimpen kami lin nabi pikeun nabi sallallahu alaihi wasallam gusulan kana cai adus pasatartu tuluy nutupan kami hu ka nabi
bitaubin ku pakaian wasobba sareng ngocorkeun nabi ala yadaihi kana dua panangan nabi pagosala tuluy ngawasuh nabi huma kana yadaih summa soba tuluy ngocorkeun nabi biyaminihi ku panangan katuhu nabi ala simalihi kana panangan kenca nabi pagosala tuluy ngawasuh nabi farjahu kana parji nabi padoroba tuluy nepak nabi biadihi ku panangan nabi al ardo kana bumi famasah tuluy ngusap nabi ha kana itu yaddihi sumago salah tuluy ngawasuh nabi ha kana yaddihi pamadmado tuluy kekemu nabi wastan syako jeung nyingreg cai nabi wago salah sareng ngawasuh nabi wajhahu kana wajah nabi wadhiraihi jeung kana dua siku nabi summa soba tuluy ngocorkeun nabi ala rosihi kana masaka nabi wa apado sareng ngocor ngabanjurkeun nabi ala jasadihi kana jasad nabi summa tanaha tuluy nyingkah nabi fagosala tuluy ngawasuh nabi qadamaihi kana dua sampean nabi panawal tu tuluy ngasongkeun kami hu ka nabi tauban kana pakaian falam yakhud tuluy teu nyandak nabi hu kana tauban fantolako tuluy berangkat nabi wawa bari ari nabi yan pudu eta ngepret-ngepretan kalawan 3 kali paukoro siha dina salurureun mastakana itu ihdana sumata khudu tuluy nyandak itu ihdana biadiha ku panangan ihdana ala sikiha kana belahan badana ihdana alaimani nukatuhu wa biyadiha jeung ku patangan ihdana al ukhra nu sejen ala sikiha kana belahan badana ihdana al aisar anu belah kenca katampiti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu saur Sayyidina Ali kuntu rajulan madzaan abdi teh hiji pameget nu seueur madzina tuluy abdi teh marentah ka hiji jalmi namina Miqdad bin Aswad hoyong pangnaroskeun talatah jimun ajeun aya bidang agama teu ngarti ku sorangan maera talatah eta teh aya ti ditu na eta Sayyidina Ali ge isi rek naroskeun ka Rasul seueur madian wae banjir wae gitu baseuh wae gagaduhan nah geuning teu Sayyidina Ali teu gentelnya limakani benatihi eta beda deui pedah karena tempat putri Nabi izin mertua naroskeun ka martua nanaonan anjeun baseuh wae pan era bener gitu talatah ke ka Miqdad bin Aswad jang Miqdad taroskeun ka Rasul mun aya pameget kaluar madi wae eta kumaha hukumna api-api teras naroskeun Miqdad teh kumaha respon Rasul tawaddo wagsil zakaroka sok wudu jeung kumbah dakar anjeun eta teh teu tartib kumbah heula dakar tuluy wudu dari wau ma wau limut lakil jam'in teu summa mun kieu mah sok wudu anjeun beres wudu kumbah gagaduhan mah nya kumaha sebenarnya dicabak ke batalnya banjur jadi dalil bahwa pangna diwasuh teh madzi itu najis geuning Rasul nyumarang wudu jadi dalil bahwa ku kaluar madzi itu batal wudu madzi itu najis bari ku kaluar madzi batal wudu ari nu kaluar tina laleur tina ti urang teh tina bobogaan teh aya sabaraha aya 3 hiji madzi kumaha madzi cirina maun abiyadu cairan putih au asparu atau kuning rokikun anu encer yakhruju goliban inda sauroni syahwat kagaliban keluarna nalika syahwat bangkit ngan bigoiri syahwatin kawiyatin tapi henteu tegang pisan henteu dugi ka kana naonna henteu kana puncakna pisan cairan putih
atawa cairan kuning nu encer keluar ka galiban nalika hudangna syahwat. Kalau syahwat nu teu pati kuat, da syahwat nu paling kuat mah engke keluar nanti naon cai mani gitu. Eta madzi namina najis batal wudu. Nu kadua aya wadi. Naon wadi? Maun abiyadu kidrun, cairan anu bodas, kidrun kiruh, sakhinun kental. Beda ari madzi mah tadi naon encer, ari wadi mah kental. Yakhruju goliban akibal baul, kagaliban keluarna sabada kahampangan. Urang beres kahampangan sok anu keluar deui eta teh cairan bodas kental kiru biasana tos kahampangan au indah hamli syai'in thaqilin atawa nalika membawa beban berat eta najis duana ge batal wudu kitu nya. Ari mani mah suci, mani mah suci teu batal wudu ngan wajib adus. Saterasna ti Ibnu Abbas, Maimunah ngadongengkeun ka Ibnu Abbas tentang adusna Rasul. Maimunah teh bibi ti Ibnu Abbas nu ngenong di bibi teh. Sor Maimunah, bibi Maimunah, wadatu abdi nyimpen pikeun Nabi sallallahu alaihi wasallam, nyimpen gusulan kana cai kangge adus. Nabi bade adus. Pasatar tuhu bitaubin aku abdi teh ditutupan dikeliran bisi katingali porno teuing dikelir Rasul. Terase Rasul teh ibak wasobba ala yadaihi, Rasul ngocorkeun kana dua pananganana. Pagosalahuma diwasuh dua panangan teh tu protokol kesehatan teh diturun tos aya eta. Nanaon satu acan adus satu acan wudu ge dua panangan heula diwasuh. Tsumma soba biyaminihi ala shimalihi. Tuluy Rasul ngocorkeun cai ku panangan katuh kana nu kenca. Pagosala parjahu tuluy ku Rasul diwasuh naon parjina gitu. Wasuh tadi nyanak nyiuk beneran nyiuk cai ku panangan katuh. Pas ngagosok-gosok parji pan kudu kenca ieu teh. Kadieukeun mata kana nu kanu kencakeun kange parji gitu kan. Pagosala parjo padoroba biadil ardo teras Rasul nepak ku pananganana kana taneuh pamasang ngusap taneuh da baheula mah can aya sabun meureun taneuh we di dinya gitu kan. Geus kitu diwasuh eta si panangan nu aya taneuh teh ieu tadi mah supaya naonnya atuh supaya bersih gitu. Di taneuhan diwasuh deui teras kakemes Rasul nyingreuk cai ngawasuh naon wajah. Teras naon ngawasuh dua sikunya wudu teh gitu. Wudu teh ngan wudu na teu tamat. Suma soba ala rasi terus banjurkeun mastakana. Wa fadho ala jasadi duwi ka ngabanjur jasad sadayana. Suma tanaha tuluy nyingkah Rasul. Pagosala qodamaihi tuluy ngawasuh Rasul dua sampeanana. Jadi nu tadi mah ieu mah praktek Rasul anu wuduna teh teu naon tamat sampean. Pan riwayat nu tadi mah Rasul teh saur Aisyah mah lamun Rasul adus wudu heula saperti wudu bade salat teu aya di iwal. Ari ieu mah Rasul teh praktek wudu dugi ka naon tadi teh naon kekemes heula nyingreuk cai teras wajah teras panangan. Panena masa ieu neun nya mastaka teu diusap tapi langsung dibanyur we ku cai. Terus kitu kana jasad nyingkah we Rasul teh daru maos tadi keur wudu teu acan tamat ngawasuh naonana sampeanana namanya diwasuh. Jadi praktek teh bisa gitu, bisa wudu sempurna riwayat ti Aisyah eta mah nya terus adus bisa di ti Maimunah mah wuduna di iwalkeun sampean kewe sakantenan ngan nalika ngabanjur teh nyingkah heula di naonkeun aya jeda aya naon teh supaya jadi pemisah yen ayeuna nyingkah teh beda tempat ngeser jangan ngawasuh sampean eta riwayat di saha ti Maimunah ieu mah sumatanaha nyingkah we Rasul ngawasuh dua sampean da tadi teh keur wudu teu tamat panawal tu tauban teras abdi ngasongkeun pakaian anuk meureun urang ayeuna
Tapi ku Rasul falam yakhudhu teu diambil andukna. Ngan berangkat Rasul dikepret-kepret we hungkul gitu hungkul. Sabab sareng sama dielap teh eta teh makruh sabenerna. Seperti urang tos wudu terus dielap makruh eta teh aya pangabutuh. Kecuali ya udzur tiris gitu. Eta teh kecelakaan eta kana sanaonna sagaringna ku sorangan. Ngan namun dina awak urang mah moal kuat teu dianukan teh. Mun teu dianukan hapur gitu kan. Hapur. Ai di Arab banyak mungkin teu dianukan ge nya langsung garing gitu kan. Tarosu ge teu dianuk berarti. Ku kami teh dikasongkeun angean aku Rasul teu diange. Maksud dia teh dina riwayat sanes mah horkoh da. Anduk eta teh gitu lamak. Teu diange ku Rasul dikepret-kepret sa dipicen kitu. Hadis nu terakhir ti Aisyah kunna bukti abdi sadaya para ibu-ibu para bojo-bojo Rasul idza asaba ihdana janabatun di mana kena jinabah junub ke salah satu di antara abdi sadaya akhadat biadaiha salatan maka di antara abdi sadaya ngambil kedua panangan 3 kali pauko roksiha maksudnya ngabanyur mastaka 3 kali jadi mastaka 3 kali gigir badan oge 3 kali di samping tayamun oge taslis gitu. Sumatakhudhu biadiha ala sikihal aiman wa biadihal ukhra ala sikihal aisat. Rasnya nyandak teu ku gayung teh nu kanan pandangan kanan dikadiekeun. Ku kiri dikirikeun. Kitu praktek adus zaman kapungkur nu memang caina terbatas, gayung ge mungkin terbatas. Teh jadi kesempurnaan dina agama mah ketika situasi urang nak keur teu normal ge oh geuning aya panduanana zaman Rasul lebih ka wudu ge caina samud adus ge dugi ka caina saso tegesna 4 mud sampai 5 mud sempurna ajaran Islam teh ulah lah da loba ieu naon loba ieu cai banyak kudu kieu urang ngaripuh-ripuh karep henteu dina hiji mangsa mah usum halodo hiji mangsa mah caina saat pan kurang bisa dipraktekeun mudah-mudahan manfaat wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anfa'na bima 'allamtana Rabbi alimna allazi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi alana wa qarabatilana fi dinina tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi antarzuqanal wasi'a wa antarzuqanal amana abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pangurukan mugi Gusti ngarizqian kajembaran keamanan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nas'alukallahumma al-ijabah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wattawassaw bil haqqi wattawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.